Allah teh mewarang sujud kasaha ka malaikat nalika Nabi Adam keur ngajepepeng ceuk Allah teh usjudu li adama pasajadu ila iblisa pek anjeun sujud malaikat kasaha ka Nabi Adam malaikat sujud ila kajaba iblis tong jauh-jauh teuing da urang mah jeung malaikat teu apal rupana teu nyaho ngan sakadar sifatna we cenah malaikat teh teu boga akal jeung teu boga nafsu matak bersih saumur-umur kieu we bawa kana awak ibu dina awak ibu teh loba anu sujud ngan aya hiji nu tara sujud na awak ibu panon cek Allah kudu nempo cepil cek Allah kudu ngadenge bibir cek Allah kudu nyarita tapi aya hiji dina awak ibu anu bedegong diak ti karep saha nafsu bener bu tah eta tegening anu katempelan bebengok si itu teh nafsu matak paingan Al-Quran leuwih tiba heula mere informasi innallaha ma'ana jelema nu salamet nu bareng jeung Allah lain nu bareng jeung nafsu